Aduh, kenaki penting-penting teh sawat. Haneut. Eh, sakit masa tiga loduk diubahan teh ku bapana. Heuleuh anjing kalakuanna tingali. Udah efek eta teh mah efek bayi tabung, baheulana kan bayi tabung. Ieu anjing. Ini mah gubuk tabung ka mana-mana ge. Karena naon Cun bertuai ngarona tinggal atuh saya. Jika nu barang tuai ngarona untuk kopi tuh udut yo tingali calon bebeunghareun. Dah, beunghar ti mana mimitina anjir. Mun eurek oge ngalamur gawe wayah kieu mah lain kukulunuan mamawa tabung gas. Tapi pikiran aku mah Nyao teu ngarti pusing aing. Yo dengekeun ku irung yo. Cekolot mah heula oge papatahnya. Boga duit teh saeutik rek gede-gede ditabung. Dah contona. Akon mah teu ngaputing. Ngalembur gawe henteu boga udut jeung kopi nanaonon. Rek aing mah bejakeun heueuh ka RW rek balik anjing teh heula. Asa mau ditulikeun ngaronda? Heueuh moal bejakeun ka RW izin gitu aing sieun kalepasan anjing geus teu kuat aing tadi nahan. Git, mumpung si mau balik. Nah bener gitu. Bakal ti beunghareun eta teh. Bener mang cekolot baheula oge da emang kan sati-sati mah. Mana bisa ada tabung di mah hiji. Siap. Si arek sarwana pipilueun.